saranana lumayan lobanya tadi tepan urut isuk jeung beurang teh teu digegerohan da tadi teh hayang maratkeun pagawean anu dihanap ce ya Allah leuk-leuk ce sabenerna mah nya mun aya mah aya nu lain lah pagawean teh mu enggak capek nya kudu penting gawe tapi urang bersyukuri we lah ce nya naon pagawean urang nu penting mah halal ce tadi ge geus beres gegerohna ce nya urang gosok-gosok geus beres dituluykeun teh hilap urang bilas-bilas heula di dieu teh seperti biasa we ce caina ge geuning itu teu gede-gede teuing sakitu mah nya meujeuna we asal ulah ngerelek teuing ce cara nu geus mah geuning kuat ngerelek teh si caina teh kuat ditutunguan ti isuk teh pika beurang teh kuat menang 2 jolang ce eta hayang gegeroh mending elek sekeng heuda beberes eueuh cai teh ce teu geunah geuningnya keukeu we kudu make cai geuning karek semangat beberes teh komo pan urang mah geuning sok war cai geuningan ce heuda teu geunah geuning ce lamun teu loba cai teh tuh seperti ayeuna ngumah empelan oge ce kuat loba ning caina nya makena kitu beres di kumaha ye si empelna teu afdol lamun teu diempel nya cenah lamun geus disapukeun lamun teu diempel teu afdol ieu beberes kulantaran naon pan sapaket sasapu teh jeung ngempel teh kudu sapaket ce tadi ge di luarna urang empelan nya da ngararebul ai halau domba geuningan tong boroning di luar anu negrak ke jero oge geuning ke kebul mah teu boleh we ngararampih geuningan ce tadi teh ngarampih ge ngarampih ku sorangan hararideng geuninganan ce tadi ge urang empel-empel heula kabeh pokona hanapeun mesin teh hilap ce ieu teh kudu diempel geunaheun ce hayang sembeb gawena ai bara resih mah geuningan teu geunah meureunannya sanajan loba pagawean oge ai bara resih mah imah meureunnan katempona ge geunah bisa batur ce lantaran naon sok sisi jalan mah geuningan jalanan ka warung dan ce pan sok mes-mes narolol geuningan panto pan ai teu dibuka pantona geuningan ce asa eungap ai keur ngajait kieu mah geuningan can bapana pan sok ngareuk geuningan ce mata kudu dibukakeun we ce si pantona teh ngarahawana teh asup kabeh beres nu tempat nu tadi bapana pagawean bapana ayeuna bagian dapur ce urang empel da teu hilap ce ge nya si empelanana urang sapukeun ngaranna ngarabersih biasa geuningan ce lamun geus ngepelan dapur teh sok berminyak jadi si empelna oge sok non teh kitu teh minyakan kitu ning ceula leueur tadi ge geus beres ngepel dituluykeun urang teh nyarek ngadudukan runtah ce ieu teh urang baheula ka pipir dari geus burit mah ce bisa ngadudukan runtah da nu baroga saseuhareuna oge geus diarangkatan dijahitan ce matakan di ge urang duruk we tadi ge make bahan non teh tina tas teh geuningan ce busana pamot non pangaguntingan busa maksudna teh sampahna kitu nya ce nya tah urang duruk tadi di teh make nu kieu mah ce babari ngareag siseunna teh ce teu lila ce pokona namanya siseunna teh langsung beak pokona mah busa-busa mah geuningan ce langsung nerep-tep langsung ka itu ka dieu tapi kudu ditungguan ce komo gede angin kieu mah nya ka itu ka dieu anginan ning itu ce teu lila geuning ce eta nu ngadudukan teh arek beak we ce baseunna ge teh rek cicing ce hayo luak leok ka itu ka dieu tapi kitu kudu ditungguan ce lamun teu ditungguan paur nya beres ieu teh ngadudukan tuluy ku kumaha laleungeun nya ce nya ngarah teu kotor.